Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah cok gerage kobo urang di bulan Ramadan geus ulah naon nu dibaca Quran sabar aja na kiai sapoena ulah loba-loba 6.660 ayat sampai sapeting teh ulah loba-loba waduh cenah kiai atuh mah nya saquran lamun embung sapeting tamat Qur'anna geus bae atuh sajuz. Jadi berarti sapoe sajuz geus 30 poe saku Quran. Sagup Haji? Sagup. Awas samun teu purut. Cenah teu kuat kiai kula mah lamun sapoe sajuz mah kuatna ngan sakadar sapoe salembar. Kiai lamun sapoe salembar insyaallah lah meureun aya sataun mah tamat. Tuh masalah guys. Kuat cenah selembar ge kuatna saayat tuh masalah saayat guys tanggal 1 Ramadan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallah yes. isuk tanggal 2 A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin tempat pendidikan Al-Qur'anul Karim sakumaha nu geus sok dibabaca ku para ulama khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam pangbagus-bagusna di antara aranjeun kabeh jelema nu daek belajar Al-Qur'an saenggeusna belajar daek ngawurukeunana wah geus teu moal tanding belajar Quran haju bisa haju ngawurukeun ai belajar mah belajar ngan teu bisa ulah coba-coba cara ieu nyana mah teu pati bisa tapi hayang magahan atuh pahili sod jeung sin pahili dal jeung dod pahili medak atuh nu ngondangna ge palingnya tatangga geh teu make berkat sebab sakitu ayana atuh nah iyalah urang di tempat Al-Qur'anul Karim Allah ngajelaskeun Masya Allah indah luar biasa Innal ladzina yatluna al-kitaba wa aqamus shalah al-ayah sanyana jelema anu maraca Al-Qur'an belajar narapi makharijul hurufna ditambah ku variasi-variasi zainul Qur'an jang supaya betah maca Quran ku urang sorangan ai bagus makan betah suarana bagus makharijna bagus lagamna bagus atupan betah 2 jam 3 jam ge haju nu ngadengekeun ge betah cara budak leutik tadi takan ngeunaheun coba MTQ-keun jeung ieu duaan nu ieu karak lahir maca Quran nu ieu tere balik ka ditu sok adukeun gerage musabaqona duaan juara kedua nu mantak nu tadi mah bagus dididik belajar alifna ge lempeng
Mantak awewe mah resep pun alif lempeng. Lamun alif jadi waw, wah berat. Nah, jadi jelas kan alifna, ba'na dan selanjutnya. Tuluy atuh divariasi make lagam-lagam. Kadenge kan geunang. Coba ieu. Dengekeun coba. Dengekeun saayat. Asana lamun urang ngadekeun nyana saayat be. Nu tatadina urang lapar jadi seubeuh. Sebagai sebenak itu maksudnya. Nah iyalah. Innal ladzina yatlunal kitaba, sanyana jelema-jelema nu maraca Al-Qur'anul Karim bisa macana rapih diamalkeun. Bentuk pengamalanana wa aqamus shalah, ngalaksanakeun salat. Boga hartanyana wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Bebereanana luar biasa. Eueuh deui nu diharapkeun yarjuna tijaratan lan tabur. Sakadar hayang kauntungan anu eueuh rusakna. Ridho Allah, ganjaran Allah, dibentukeun ku Gusti Allah, surga. Maca Quran teh yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, ieu ku Gusti Allah bakal dibere liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Bakal disampurnakeun ku Gusti Allah bentuk ganjaranana, ditambahan ku berbagai karunia-karunia, dibentukeun sorga. Tukang maca Quran nu rapih maca Quranna, tur ngarti kana maknana, diamalkan, dibentukkan salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Eueuh deui bakal kasampurnaan bakal dibikeun ku Gusti Allah iwal ti surga. Ya Allah, ieu kabeh ahli surga ieu. Ya ahli surga ieu. Kahayang mah. Ya surga ieu. Atuh lamun lain urang resep kana maca Quran jam moal daek diuk di dieu. Moal daek diuk di dieu, urang ku sabab resep ka Al-Qur'an daek ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Geunaheun sejuk perasaan. Tuh. Nah iyalah Allah teh apan meureun ningali ka jelema-jelema nu sok maca Quran, aju ngalaksanakeun. Dibere ku Gusti Allah kasampurnaan ganjaranana. Kajen teuing aya dosaan dihampura ku Gusti Allah. Innahu ghafurun syakur. Gusti Allah maha hampura tur maha narima kana syukuran-syukuranan, membalas kana syukuran-syukuranan, dibales ku surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ha eta penting. Tak innal ladzina yatluna alkitab, sanyana jelema anu maraca Al-Qur'anul Karim. Nganu baca Al-Qur'an teh bentukna loba-loba, macem-macem. Nomor kahiji jelema mukmin. Lamun jelema mukmin maca Quran, masalul mukmin allazi yaqra'ul Quran masalul utrujah. Jelema mukmin anu sok maca Quran percis kos jeruk Garut. Masya Allah, jeruk Garut maka karak dipecel ge, kakar dipecel sengit jeruk Garut. Wana kuari mah eueuh ngan tinggal ngaranna be jeruk Garut beak ku Galunggung. Pindah kuari ke Palembang, pindah kuari ke Kalimantan. Jeruk Garutna bibit nama eta tapi bentuk non kitu ngaran hasilna lain deui. Jeruk Garut mah lamun aya nu gering dibawakeun jeruk Garut memeh ngadahar geus cager. Hebat we jeruk Garut.
Masya Allah orang nu mawakeunna ka bogohna cager langsung bawakeun coba ku Haji Pendi tambah gering sarajan jeruk Garut. Nah iya jadi masalul utrujah kumaha eta ya Allah jeruk Garut mah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun angina ambeuna seunit rasana ge amis yalah jeruk Garut jelema mukmin anu sok maca Quran ka ambeuna seungit ieu nu kadari anu sok maca Quran seungit coba ieu nu telok maca Quran buka kelekna geus pamajikanna ge embung hangrueun telok maca Quran buka kitu urang lamun boga pamajikan anu sering maca Quran teu kudu make nu sok disemprot naon baygon ieu tah ya Allah nyahona nyana mah ka baygon doang ampura urang dieu teu nyahoan bangsa hairspray bangsa parfum teu nyahoan nyahona baygon mantap ka dieu ge ka dieu make baygon sret urang boga pamajikan tukang maca Quran masya Allah seungit boga salaki bisa maca Quran seungit rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun ambeuna seungit terutama ambe maknawi Kiai Badus Salam henteu kasep tapi barang maca Quran ngasepan gari mah teu kasep jago lagi nyaho ke pemudana ya biasa bae nah Haji Pendi keur ieu kasep keur ieu mah kos dan Mendra tapi kuari barang tilok baca Quran atuh sarua jeung nu solear tilok baca Quran Masya Allah tuh kan beda nusuk baca Quran rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun ngan maca Quran teh ya maca Quran beda jeung khutbah Quran aya lagamna di antarana lagam Quran ngaji terus ih pinter oge budak keur kasurupan kasurupan kajen ngomong lagi teu asli teu aslina mah teu bisa teu nyahoan nah ieu kan aya lagam-lagam urang geuna hendeuk make naon lagam hek mangga bae nah ai khutbah mah khutbah kula sok dilagamkeun khutbah makan mituturan kula sok sering nikahkeun ka Serang loba kori kan Pandeglang Banten eta biasa maca khutbahna ge make lagam Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah gara-gara dilagamkeun atuh cak bapana stop can boga wudu kula tai ulah ka komat ulah salah biasa bae khutbah mah khutbah kajunting ahli qiraat ulah diqorikeun khutbah tuh ngaranna ge coba urang maca khutbah Jumat alhamdulillahilladzi jalla wa ala boh acak mustamil irfa ahmaduhu li jami'il ayati wal ala Toyib lain ngadekeun khutbah tungtung nama ulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
al mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah. Mukmin nusok maca Quran percis kos buah jeruk seunit ambeuna ngeunah di daharna amis. Sok gerage urang belajar Al-Qur'an timiti leutik keneh abeh lisanna babari dirobahna dibebenerna ai geus aki-aki kieu papan hese kula sok ngadaikeun babacaannya na aing dorakan teh juga ieu Qur'an teh lamun nyana baca Quran kadang-kadang babelaga peureum kitu hees kadang-kadang mah dicocokan ieu ge aing doraka juga ngadaikeun kos kieu mah ieu ya teu karasa asa bener bae lam yalid wa lam yulad lain qul huwallahu ahad Allahus samad ieu baca Quran mari dari kos kieu. Nah dibenerkan ku kula ngaji ulah sok kitu. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Balik aja Bang Haji. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Panjang amat somadna. Nah, ieu teu meunang. Nah, geus kolot kieu mah hese kajeun bawaeun paeh meureun teh nya. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah innal ladzina yatlunal kitaba masyaallah jelema anu mukmin maca Quran liwaffiyahum ujurahum disampurnakeun ganjaranana dibere pangampura bentukna surga. Sok gerage ka urang di bulan Ramadan geus ulah naon nu dibaca Quran sabar aja na kiai sapoena ulah loba-loba 6.660 ayat sampai sapeting teh ulah loba-loba waduh cenah kiai atuh mah nya Quran lamun embung sapeting tamat Qur'anna geus bae atuh sajuz jadi berarti sapoe sajuz geus 30 poe saku Quran sagup Haji sagup awas mun teu purut cenah teu kuat kiai kula mah lamun sampai sajuz mah kuatna ngan sakadar sampai selembar ieu lamun sampai selembar insyaallah lah meureun aya sataun mah tamat tuh masalah geus teu kuat cenah selembar ge kuatna saayat tuh masalah saayat geus tanggal 1 Ramadan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallah guys isuk tanggal 2 a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallah. Enggak masalah. Oh masalah ini sapoe saayat insyaallah 60 tahun karak tamat. Jadi tere isukan paeh tamat. Anu penting maca cek Kangjeng Nabi ulah datang ka dikosongkeun. Sapoe-sapoe na baca Al-Qur'anul Karim macana jam sabaraha ki ana al-lail wa atrafan nahar eta teh bahasa kinaya artina sapoe sapeting ulah dikosongkeun ana al-lail komo ti peuting ya ieu mah atuh geus bariasa urang mamaca Quran supaya leuwih mantep supaya leuwih kageui eueuh hiji waliullah anu tara maca Quran balai ngan nya nama teu kayahoan maca Qur'anna sok loba nu memperhatikeun ka Haji Pendi ge imah Haji Pendi sirah maca Quran henteu nya nama teu kanyahoan tilok kanyahoan nu jelas teu maca teu kanyahoan urang lamun memperhatikeun Habib Lutfi iraha maca Qur'anna unggal poe nyana dakwah, unggal poe nyana katatamuan, unggal poe nyana berpikir negara, berpikir kumaha ieu umat, berpikir kumaha ieu ulama, berpikir kumaha ieu pondok pesantren.
encan pernah bae urang ka Pakalongan nyana keur maca Quran, encan pernah di mobil sugan maca Quran, encan pernah nyana ka Cilongok sugan ngaderes Quran, encan pernah teu maca Quran nyana mah zahirna horenganan nyana mah tas sapoe-sapeting teh tamat. Kumaha macana? Atuh wallahu alam tanyakeun ka nyana ka ditu. Atawa ka ieu tanyakeun Mang Haji. Kumaha macana sih Mang Haji tilok kadeuleu maca Quran kumaha macana tanyakeun ka nyana. Paling ngajaknya atuh aing maca di mana? Gus Dur teh hafizul Quran ti umur 15 tahun. Mantak dosen-dosen di Mesir karageteun ketika Gus Dur jarang masuk kuliah, begitu asup dites. Sageus dites dibulak-balik. Ayat ieu surat naon? Kemudian sapotong ayat lanjutkeun, langsung ku Gus Dur terus dibulak dibalik. Beres kabeh selesai pertanyaanana ditanya ku Gus Dur dosenna. Dibalikeun. Teu bisa, udah saya yang jadi dosen, situ yang jadi murid saya. Gus Dur tah. Masya Allah. Tapi orang apa pernah neule coba ka Ciganjur pernah baca Quran atuh henteu. Pernah di jalan henteu atuh geus bae. Nya mah bari kieu istilah kumaha geus baca Quran di jero hate. Ya Allah. Aya waliullah. Baheula teh di Baghdad teu kaciri maca Quran. Tapi moal aya hiji wali kajeun buku bage telok baca Quran, moal atuh lain wali telok baca Quran mah. Manya wali main domino. Domino naon? Domino naon? Ya Allah nyahoan gaple cak cenah. Berarti ya budak bandar beureun nya. Tah. Wali Allah teh kan kadang-kadang hukumanana berbeda lantarannya nama geus lain make fikih, make hakikat. Geus teu kahartieun mun nyebut Allah beda jeung urang, mun ngahukuman kadang berbeda. Ulah segede wali nu baheula segede Gus Dur ge kamari dipermasalahkeun. Wari ge hampir-hampir Habib Lutfi loba hal-hal anu aneh. Kamari penting pisan kula balik ti mana? Balik ti Kresek ditungguan ku Habib ti Kudus. Sugan kula Habib biasa teh masyaallah horeng Habib anu hese kapanggih. Mamangna Habib Ja'far. Jana mah hese anak dage mun hayang manggihannya hese. Hese lain lalagaan. Nyana nungguan ti jam 10 kula balik datang ka ditu jam 12 lewat. Kula balik ti dia jam 12 datang ka ditu berarti jam setengah 2. Nyana nungguan ti jam 10. Tapi teu ngomong naon nungguan we. Nah ngobrol gitu ngobrol masya Allah lap-lapan ieu. Kadang-kadang kos nyambung kadang-kadang teu apal kula ieu mamangna Habib Ja'far pan Habib Ja'far bae hese diajak ngobrol. Ieu ge sarua keur peuting teh sampai jam 3 ngobrol jeung manehanana. Nah eta teh ahli Al-Qur'anul Karim. Teu eureun-eureun maca Quran jeung maca sholawat. Tapi teu kanyahoan tilok kieu maca Qur'an sebab geus aya di hate. Geus aya maca tah mantap ke Qur'an teh ya. Kuari simpen di jero hate. Abeh urang kadeuleuna mah urang teh kieu nyantai horenganna keur ngahayal. Iraha nyandung ya. Insyaallah. Ieu maksudna geus kolot ge hayang nyandung mah tolol. Geus kudu rumasa sih geus kolot kos kitu mah. Boro-boro normal nu di imahna ge geus nyahoeun. Lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, aya waliullah dianggap sasar. Saenggeus teh dianggap sasar, laporkeun ka pemerintah ka negara. Tewak. Saenggeus tewak di sidang. Ternyata keputusan hakim ieu kudu dibunuh. Eksekusi. Permasalahanana beda akidahna. Disebut akidah wahdatul wujud cara urang mah di dieu Sunan Kalijaga. Kan kudu dibunuh lantaran ngaku bahwa dirina Allah. Eta kan geus di luar lantaran perasaan anak alam eueuh.
urang lamun maca Quran bae terus bulak-balik ge berasaan beda sok geura sanajan urang yen teu ngarti maknana sok ge seringan maca Quran di isuk datang ka zuhur di zuhur datang ka asar Quran bae ulah aya obrol-obrolna naon saminggu bae bakal beda di Cilogok aya santri kula maca Quran bae kuali stres moal nyetreskeun Al-Qur'an mah sebab wahyu zikir moal nyetreskeun nu nyetreskeun teh ya makosidna muatan-muatanana Quran mah moal wahyu Allah dijamin sebab Al-Qur'an mah zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin zalikal kitab cek ahli bilagah mah lamna gelit tazim tuh Quran lain kitu ya Quran lain kitu ngamanana Quran anu agung kabina-bina wah bahasa Cisoka kabina-bina mah Quran anu agung luhung ulah make tuh Quran jauh ya Quran lain sanajan isim isyarah tapi eta mah lamna li ta'zim Quran wahyu Allah anu maha agung zalikal kitab la raiba fi kaagunganana bakal nimbulkeun moal aya kamangmangan ku agungna moal aya kamangmangan la raiba fi kul sabab sakitu ieu intina Quran hudal lil muttaqin atuh moal nyetreskeun atuh moal ngedankeun moal ngajununkeun sebab hudal lil muttaqin malah nu tatadina kurang cekas jadi cekas malah nu tatadina kurang lempeng jadi lempeng tatadina hideung jadi cekas Al-Qur'an hudal lil muttaqin anu tatadina teh iman jadi iman tatadina musyrik jadi iman mukmin nu tatadina munafik jadi henteu atuh komo urang mah nu geus mukmin tambahan ku maca Quran terus bolak-balik engke lain deui cahayaan beungeutna beda kadel lamun jelema nu sok maca Quran neuleuh ka dieu tuh kiato cahayaan sanajan carang maca Quran tapi cahayaan coba neuleuh ka dieu asana rumek poek aya maca kul huwa ngariung teu ngariung teh nya mah nah ieulah Al-Qur'anul Karim wali kilo kajawan maca Quran aja pengen gesok ka kula kiai sih cenah ira maca Quran deuk naon mikiran aing atuh sia pikiran awak sia goblok deuk mikiran awak aing kujara diperhatikeun we kiai telok baca Quran atuh riweuh-riweuh teuing atuh aing tilok deuk kosok atuh kumaha aing bae kunaon diomong-omong atuh ieu belon teh budak nah ieu wali sidang segede sidang eksekusi bunuh begeus sabaraha wali nu dibunuh lain saeutik diurang Syekh Siti Jenar dibunuh pencit nah wali geus dirante dibawa ke tempat eksekusi dek ditaekeun ka luhur ngan lempang diiring nya maca Quran deh dibaca kunya pas maca Quran di qalbul Quran Yasin innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un eta ayat bisa kepek bisa pakai pelet eta ayat 40 balik baca innama amruhu 40 balik Yasin 40 balik lain balik mama sasurat Yasin ieu cai nu putih nu asli mun aya cai hujan nu langsung nyokot urang jukut anu dua bae tah naonna kara dauna teuneun kadinya set hadiahkeun ila ruhi sarwiti baca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim terus baca 40 balik engke geus menang 37 bakal muter tah si jukutna
Nah muter teruskeun datang ke 40 geus siramkeun ka arah Imah Sarwiti belah mana hi Sarwiti imahna bismillahirrahmanirrahim siramkeun peutingna jam 2 ngaranjak pending ya Allah ieu kamustajaban Yasin lain lalagaan Masya Allah ngan hadiah nama libikeun atuh sia melet ngalulu bal kaburu ngaji mah malibikeun teh rahasia kecuali mere sapi 2 nah ieu wali pas baca eta innama amruhu idza arada syai'an terus dibaca dibere ilham ku Gusti Allah dina ilhamna diharap bakal aya fakir miskin sok maneh siapkeun bere akhirna manehanana ngarenjag ilham ti Allah begitu terus bener di juru teh aya seorang fakir keur kieu bementa deui kanyana mama muncak urang mah coba abdi pasihan ieu sedengkeun kan deuk dieksekusi mah teu mawana naon mohon nyana ka hakim Pak Hakim atau ka algojo hampura kula siap dek dieksekusi dek dibunuh lamun memang ieu kepastian Allah nyangakeun sadaya-daya ngan kula endek hayang kapanggih jeung keluarga maksudna endek menta roti atawa korma atawa naon bae atawa duit dek dibelikeun dek dibikeun tah ka fakir miskin diperbolehkeun ayeuna meuli nyana roti sapotong meulina lantaran sarua kiai nage wali na fakir nu sapotong dibikeun tah ka fakir dibikeun yang ngadoa Masya Allah mudah-mudahan guru kula disalamatkeun ku Gusti Allah kulantaran kula asa bunga dibere roti poe ieu ku mama Masya Allah nikmat dasa lain masalah rotina tapi kebanggaanana lain masalah sebeuh jeung teu sebeuhna tapi ieu dijadikeun jimat sebab naon sebab ieu timbul ti leungeun anu zikir ka Allah timbul ti leungeun anu osok maca Quran ka Gusti Allah lain nu dideuleu rotina tapi leungeun nu antel kana rotina Masya Allah leungeun nu sok baca Quran mah teu beunang sambarangan di sasalaman teu meunang asup sasalaman ka awewe ngajerit teu kuateun coba ge mangaji lamun sasalaman jeung awewe ngajerit kunaon sasanggaleun atuh lain deui leungeun urang lamun naon kitu minum dicekel ieu ku ahli zikir ku ahli Al-Qur'an atuh beda cai nu mantak baheula mah lamun aya Habib ka imah almarhum Abah beres dahar kan kokobok kuku gedebikeun apa inum kula masuk daek nginum cai kobokan Masya Allah bray lain nu dideuleu Habibna tapi dideuleu babacaan zikirna jeung Al-Qur'an sok dahar haju kokobok haji pedik bikeun ka dieu hayu ujianana nu tadina cekas jadi laro dedeuleuan jadi kos kieu ye ulah sambarangan ahli Al-Qur'an lain deui Masya Allah nah iroti dibikeun jadi kebanggaan ngadoa hakim kan kaget hakim sanggeusna kaget apa laksanakeun ieu eksekusi ditanya heula kan masyarakat mun ceuk ngebahasa urang mah wahai dulur-dulur kabehan ieu kira-kira kiai ieu jadikeun apa ulah si ieu dibunuh nu tatadina serempak waktu keur di sidang bodoh sebab akidahna teu akur jeung urang bunuh serempak kabeh tapi ketika manehana nangis mere roti ke seorang fakir ngadoa ka Gusti Allah dengan perasaan kebanggaan anu tadi jelemana eta kene begitu ditanya ku hakim kumaha kira-kira bunuh atau ulah Al-Qur'an lain sambarangan matak di dinanya ge innal ladzina yatlunal kitab wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum nyana bisa nganapakakeun
mere segede roti nu gede mah pohara ieu sapotong roti bae bisa nyalametkeun Masya Allah. Nah ieu lain masalah rotina tetapi ieu hikmah Al-Qur'anul Karim. Nah loba jelema anu gering ditiup doang sakeun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim poh inumkan cager aya jelema nyeri huntu bikin mere ka naon ka Haji Pedi bismillahirrahmanirrahim poh inumkan lu tata dina hiji nyeri huntu 5 atuh teh baca Quran ulah sembarangan tua tiup. Nah ilah Al-Qur'anul Karim wahyu Allah zikir ka Allah tasbih ka Allah napas nageh bakal kaambeun seungit ku malaikat jelema nu sok maca Quran malaikat seungit jelema nu sok zikir kaambe seungit coba aja pendek kunaon cek malaikat hiji hangru tilak baca Quran walain deui tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah hikmah Al-Qur'anul Karim mantak cek tadi masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah seungit tiupan ge seungit kolbuna ge seungit maknawi kaambeuna ku batur lain deui karasana ge lain deui sebab di kolbuna aya Al-Qur'anul Karim. Masya Allah Karim. Nah iyalah Al-Quran. Lamun jelema mukmin tilok baca Quran masalul mukmin allazi la yaqra'ul Quran masalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hulun. Jelema mukmin anu tara baca Quran percis kos buah korma. Kumaha korma? Ambean ku urang moal anu seungit korma mah. Moal anu seungit korma mah tapi lamun di dahar tetep amis. Nah lamun aya mukmin jarang maca Qur'anna komo tilok ieu mah jarang nah ieu engke bakalna eueuh ambean jelema teh teu kabeja teu kacarita tapi kelantaran aya imanan keneh tetep bae nyana bisa ngamalkeun kana Al-Qur'anul Karim sanajan tara maca. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah didik anak urang supaya bisa maca Al-Qur'anul Karim saenggeusna dididik baca lain sekedar maca kena hafal tafsir-tafsirna sebab kuari bae di Indonesia ya kuari di samping ayat tafsir-tafsir Wahabi anu geus disalametkeun ku negara kuari ayat tafsir Syiah ribuan Al-Qur'an nu geus dicitak anu di jerona anti sahabat khusus ka Sayyidina Ali wungkul. Ilah hati-hati para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah baca Al-Qur'an ulah eureun-eureun atawa ulah dikosongkeun sapoe mah baca ta Al-Qur'an sapoe mah baca sanajan saayat sanajan saya tak sholat terutama tak sholat abah ma almarhum ulah datang katara dibaca tak sholat mas samakro sakumaha ngaji jangan tuh samakro sakumaha sa surah wah ye nu nyandi geus eueuh ye nu nyandi geus eueuh tadi mah aya kene kuari geus eueuh lah kitulah saina kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maca Quran anu hebat mah sebenarnya mah lain nu gancang tapi nu tartil warattilil Qur'ana tartil teh tajwidul huruf ngarapihan huruf jeung ngabaguskeun wukuf di mana waqaf-waqafna munu normal diatur mubtada kudu jeung khobarna fiil kudu jeung fa'ilna syarat kudu jeung jawabna teu meunang papisah eta lamun normal napas-napasna namun teu normal engke diatur tah pengaturan kos kitu kan moal bisa lamun teu diajikeun heula ajikeun anak supaya bisa maca Al-Qur'anul Karim kebelah dieuna
bisa ngahatikeun Quran terus bisa ngamalkeun Al-Quran. Jelema mukmin anu sok baraca Quran ngalaksanakeun salat, ieu kan ngarealisasikeun Al-Quran. Lamun urang nyaritakeun tentang para wali Allah, para solihin, aya nu Quran dibaca, aya anu ngan sakadar nu dipake ka cinta hungkul kumaha, aya nu saayat bae ngan saayat bae. Nah ieu ngalaksanakeun salat, urang lamun nyaritakeun Abu Dzar Al-Ghifari emang kumaha gitu. Setelah datang ka Kangjeng Rasul, nyuhunkeun ka Kangjeng Rasul, Tuhan Rasul, abdi mah hayang dibere resep kana salat, kok ieu salat teu resep bae. Dina ngalaksanakeun salat teh masyaallah berat perasaan. Sedangkan anu berat ngalaksanakeun salat mah eta adalah sifatan munafik. Mukmin mah giat kana salat lamun urang kusala. Jadi lamun urang teh naon kitu ngaranna geyebet kana salat, eta sifatan jelema munafik. Minta ka Kangjeng Rasul, Tuhan Rasul abdi nyuhunkeun supaya dibere resep ieu kana salat jeung giat kana salat. Coba ku Kangjeng Rasul dicekel tarangna di jampean. Dadana dicekel jampean ku Kangjeng. Tes balik Abu Dzar Al-Ghifari balik ka imah, sanggeusna balik salat diberengkeun jasa nikmat salat. Kanikmatan salatna aya seorang sahabat nyaba namu ka Abu Dzar Al-Ghifari, sanggeusna nyaba kabeneran cak pamajikanna tuh di mushola, atuh datang kan ka mushola. Ba'da isya datang ka mushola, Abu Dzar ke salat, Allahu Akbar, ditungguan kunyana eta salat teu eureun-eureun jeung teu salam-salam, teu eureun-eureun jeung teu salam-salam. Kan biasana 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ini mah teu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, terus waladhdallin selesai. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal, sampai ka sayaqulu karak sujud ruku. Subhana rabbiyal azim, naik deui terus rakaat ka sayaqulu sufa, terus selesai datang ka kitu katilu terus bae terus anu namu teh datang ke jam 2 kieu we isi iraha eureunna salat teu eureun-eureun terus bae salat masanya nama geus heuai deui Ibu Abu Dzar mah salat bae terus pas datang ke jam 4 kakara qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karak assalamualaikum guguran baca assalamualaikum waalaikumsalam. Hei Abu Dzar, ieu salat sabaraha rakaat wallahu alam, engke heula ieu sabaraha rakaat wallahu alam cekeun lain pan salat membeureun 2 rakaat salam 2 rakaat salam eta mah salat TK kos kitu salat TK teh Abu Dzar teh bahkan paud bisa ieu mah. Ieu kula mah geus teu make rakaat-rakaat deui ngan dibaca Al-Qur'an di jero salat. Rakaatna geus teu dihitung sabaraha rakaat. Ya Allah ya Rabbi. Kaget eta sahabat. Abu Dzar kok ieu bisa kieu kumaha? Wallahu alam, anugerah ti Gusti Allah. Ieu berkat doa ti Kangjeng Nabi. Kula didoaan ieu ku Kangjeng, terus ieu didoaan ku Kangjeng. Akibat tina doa Kangjeng ku ari resep biasa kana salat. Berarti kan boga guru, minta doa ka guru. Ieu mah ka guru lain nya mah pan datang ka kula. Waalaikumsalam. Enon Haji. Dagang aduh. Insyaallah. Haji kumaha tuh maksudna dagang Haji. Kira-kira pakong naon nu kaluarnya. Ya Allah, ieu budak aki-aki masih kene ka pakong keneh bae. Apaleun jangan mata? Pakong segala sanggeus pakong naon Haji? Tuh, Pak. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, batur ma Al-Qur'an teh dipake di jero salat sageusna kitu geus teu diitung-itung rakaatna ukur jeung diri urang. Geus datang ka mana urang salat maghrib teh istiqomah kul yakul. Istiqomah lamun teu eta gering. Kul ya jeung kulhu bae masyaallah karim. Deres kul jeung kulhu ge aya teu pohoan mah. Pernah terjadi pan aya jelema
dek berjamaah ke masjid imam eueuh. Imam ditungguan eueuh. Culak-cileuk saha ieu kudu jadi imam. Ya otomatis nu aya ditewak Haji Pendi. Haji imam. Mun aku jadi imam tukang karung. Henteu ieu mah usah sambung, henteu ieu mah haji. Kami ridho di imaman kumaha haji. Lu sejen bae sejen bae. Batur makan kos kitu teh tawadu atuh emang ieu mah bodoh. Batur makan embung teh tawadu, ieu emang teu bisa. Ngan kulantaran didorong, lantaran make jas, woi atuh kos kori panen. Siap geus. Langsung jadi imam. Allahu akbar. Wih tegep Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapi biasa. Waladhdallin. Amin. Masyarakat kayak jija bagus ya Haji Fendi. Masya Allah karim. Pas baca surat dah pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Inna maksudnya kan cak makmum teh indek ina anzalna gitu kan. Apa indek ina atoina apa indek naon kan teu jaho. Mun kitu mah geus ayat bae karak di bejaan. Ya makan letak ka inna doang. Inna naon sih ya? Masya Allah hese kan terus kenana kan geus 3 kali inna mun kanyaona inna anzalnahu di bejaan atau inna atoina po bejaan. Ini mah kan inna doang tapi ayat anu bisa di tukang nebak dalam subair inna lillahi wa inna ilaihi. Ya gara-gara poho ceknya tuh emang sanu paeh ceknya wah teu beres mantak ulah nusok bodoki jadi imam teu beres ujung-ujungnya kan jadi acak-acakan bareng ada yang innalillahi nyilek deh sanu paeh man ceknya ugus dia anu paeh. Ya Allah wa ma bainahuma umurun mustabihat antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhak disebut. Mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat. Haram kejatuh. Nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah. Lain kelas sahabat leutik-leutik. Kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, jeung nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah aing mah moal dahar, pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe-tipean deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun nya geus kos kitu. Geus ngees bae penting teh. Dahar atuh urang masa kacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut betul ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak. Mata ngabogaan hak. Leungeun ngabogaan hak. Suku ngabogaan hak nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak kan ngabogaan. Coba. Jadi beredahar bahaya. Jadi eta teh ku Allah geus diatur dahar wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus.
ngaji bege ngaji ya kakarak dibere 2 jam bege pohara aja culak cilek bae neleudeuy ka jam karena dibere asalan mun kana kalohor mah rarengkot di masa eta ngaji teh sebab naon hak geus lain deui tuh ulah rek Gusti Allah ulah urul ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum si hade urang teh jualan ge nu halal dijual nu haram ulah jeung eueuh bae aturan-aturan ku dihuram diharam jual beli mah sama antarodin innamal bai'u antarodin pastina ari sah lah jual beli teh silih ridoan hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli tarima ngajual ieu mah jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu ai daek mah jeung kabel ya tolong aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang urang Indonesia mah ai daek mah tuh silahkeun ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai teh bisa kitu bebas antarodin senang nu meuli senang nu ngajual senang nu meuli senang nu ngajual geus make tarima meuli tarima ngajual berarti mah ieu nog ieu 1000 aduh pan murah amat 2000 nya kagetnya dapat nawar biasa mah turun kudu bakal grogol ieu budak ieu nawar sih naik biasanya kan turun pan murah amat bibi lain boga anak oh lain deui paingan orang aya kadua ti endog ya dia teh mun jualan naik jangan sorangan lurak lirikeun tah ieu kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu ya subsidi masyarakat teh kaharti lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana hajuk batasan kaya teh nu mana batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya ambalain mah teh kurang mah teu serap kanu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah teu serap teu mah lain kurangan barang nyana ngobrol dasieuna mengambai ka handap barang ngobrol dari mana Pak saya dari Jakarta Pak waduh ieu cak aing bos ya kajian ada apa ini Pak begini Pak Kiai saya ini waduh kelibat utang iya nyolong bade beda aya nu naik sepeda dong gubrak standaran aja sepeda ge gubrak we darepun imam wah ieu budak di mana ieu normal henteu Waalaikumsalam kieu salam enak je kula tong jual dangder waduh alhamdulillah laku gede kiai sebenarnya laku gede boga duit 3 juta jang kiai 1 juta 3 juta bae seserian tupanya teh pohar eta nu kitu dibandingkeun jeung nu bos begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sih geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ngeuleum mere nyarita sodako guys jadi mah embung ieu dibere kudu boga hutang saya sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram sebab mereka urang mangan saukur sunah ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah kiai na moal khusus ta salatna tah tak itu tah antak cek kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang pan teh emang kiai Golkar mah kitu untuk lo bapak nyakit di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit pan eta boga hutang tah di kiai na dibere mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana tuh kos kada itu masyaallah harare sih jasa yang nu halal teh
Tah. Ulah sambarangan ye. Batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh ka saha? Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih, ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah, sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih. Haram beli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngedukung aing ke pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR lah. Sudah be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu tapi kula jadi Indonesia masing serikeun nyeun hukum haram ngarokok makruh lain haram makruh sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram makruh bae selanan ke nu sejen aya elat nu sejen ari boh sama lain deui jadi ulah sok ngarobah-robah misi makruh geus sakitu bae selanan cenah kiai ge loba ngarokok kiai tolol kita lo teteh nggak rokok teh, sebab teh nyahuan ka makruh. Hatu teh nyahuan ka makruh. Atuh jadi kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Aisyah. Ayo sia. Ye. Kiai mah udang penting ngarokok. Kuna mendek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik dua muk. Dua muk maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot dua sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya lima mata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Pakai cara ieu mah teologi itu pan. Ipan gede ieu mata nyeti kopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi, rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Ulah. Ka awak teh jang pake ibadah. Nah eta bageus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana HP-na pas. Ieu mah nu halal diharamkeun, haram dihalalkeun. Nyeun di undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareman. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tah didikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan kapolsek. Tibatan kapolres, tibatan polda teh nitah ngawurungkeun lampu. Budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana dia udang we lampu bae man ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman hebatnya tetama hebatnya sejol be kapolda harus dihidupkan lampu kalau tidak tangkap hilang. Waduh ieu si emak apa kapolda sih nu salah ya. Terus disengsarikeun ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik teh nyengsarikeun cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya urang teh ngajawab lah kan ka budak mah kan nyahona teh sportif ya nama pan urang ngajawab teh ka anak urang tah bah aya teh sih ngalampuan naon beurang gitu nyaho cak budak teh mun edan urangnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh.
teka arti saya di Indonesia teu isinin tan yen hukum kos gitu mun ditaliti keputusan DPR bae piseungseurikeun rakyat polisi piseungseurikeun rakyat teu karasa mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecat teh panggil sia teu boga deg-degan kan aing presiden sia presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda sia pecat sia ku aing teu jadi presiden pecat mantak moal kebel aing jadi presidenna mesti Allah kunon garari di Indonesia mesti ya Allah temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul taya kulantaran nu ngomongna jelema gede kemudian ditegur ku Gusti Allah sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna kabehan make sumpah ngomongna wallahi demi Allah kaula moal dahar bet salat teh nurutan Kangjeng Nabi wallahi kaula moal kawin bet ibadah bae ka Gusti Allah kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kamu ieu pan geus sumpah ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjeun iman Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu la yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum jelema gede mah yen kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun jadilah hukum syara cacak-cacak Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun moal aya tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak tuh kan lah iyalah lu dibere wahyu deui geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di ca Kangjeng Nabi eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah kama qala Zainuddin MZ nah iya turunlah ayat Masya Allah jadinya hopan urang la yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih nyafat hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh billadzi yalkayun fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh sumpahna sumpah lagun lagot harti namanya yasbiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah kos ucapan manusia la Allah balah Allah urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna walaki wakidukum tetapi Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna ayat keputusan hukum bima aqatumul aiman ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah
kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidzukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kedua walakin yu'akhidzukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu tak sumpah teh nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah nah sabaraha sumpah asana tilunya opatnya aing tadi kerada ngalamun kan bisa gitu ada dengar aing mah tilu tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah selang ka haji ngajina di mana handapeun tah ka Lambon aing ngajina deket tukang sate teh kan didinya ngajina aing mah belajar nyeun sate jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate lain deuk neangan ilmu agama bolon deuk budak nah ieu sumpah teh aya sumpah lagun aya sumpah munakid aya sumpah gomu tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ayatna ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese komo ieu hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aimanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu mah qad warada an Aisyah anha qalat al-lagwu wa kalamur rajul la wallah bala wallah eta Siti Aisyah ucapan jelema lu kasih matak di Arab mah kos kitu di Arab mah urang nawas wan ada apa Rahmah? Ini berapa ini tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Kurang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kurang ini sia demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit mah ulah maka Allah. Jada kok kitu. Rahmah, ruh Allah. Waktu. Tu Siti Rohmah seserian we teh nya ini namanya. Subhanallah naon padahal mah edet sia demi Allah eta urang Arab mah ta urang Arab ruh bae wallah la wallah bala wallah eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh urang ngomong kanyana nyana la wallah tidak demi Allah maka wallah bala ya wallah eta teh urang Arab mah latah sumpah teh ruh wallah alas wallah la wallah bala wallah insyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong hayang kitu bae teh ngomong di urang aya kan sak aya ngomong teh mah demi bae teh mah sak aya ngomong demi bae demikian aya bae da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong yaminu naon tapi tadi teh aki-aki batu ulah sok nginget-nginget nukos gitu, mendingan nginget-nginget rangda
nu di imam geus kolot sugan erang dan udah sekolot bagi sugan anakan deui cenah jang perang. Cakawe teh sial teh kiai jeung ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah. Ditahan gitu da aya komo teu ditahan. Moal sieulun ka bibi. Paldaikeun nyararandu kabeh ge. Bebejang itu bebejang loba. Nyawa boga anak 3 bae. Loba teh kos kadar itu. Geus lah kos kitu ieu. Ieu mah bab yamin ya hiji tatangetkeun. Nomor kedua, yamin akidah. Iya. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat. Ia adalah jatuh leteh bimaku sumpah kotumanuku anjing dijadikeun sumpah bianalatun am kostin jadi kudaya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munakidah ieulah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat kieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu pan jatuhna kana teu wajib kifarat jatuhna kana wajib kifarat eta lain pagawean urang sa Kangjeng Rasul aya oke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta nes ku ulama lah di ijtihad tinggal urang mah sumpah ngabagi 3 eueuh dina Quran mah teu ngabagi kitu teh eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha nyokotna teh aya di mana aya tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak hese ye ngaji ye detik la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji kuari wow patutur-tutur jeung lakin pan lakin mah istidrok pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami walaki wakhidukum bima aqadtumul aiman geus 2 tah katilu yaminul gomus Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna mata ka dieu nageng ke aya kiparat lagi kabagi-bagi aya make pembagianna kumaha hajat teu dijelaskeun kabagi sekian cara urang mah menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au mana fakafatu yata'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum hiji au kiswatuhum 2 au ta khair abi qasim bi auli abdi wa abhimi ku ngonteng ngaji alfiah ge nyaho kulantaran atuh teu ngaraji alfiah sia mah ka dieu ge emang nyilib ieu mah besi aya nu nagih kri ngan kitu kredit mending ngaji aing mah lah anta teh nyaho aing santri aja nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah 3 au yat'am wa syarti masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair qasim jadi ngabagi kabagi 3 berarti kiparatna ge nya kabagi 3 ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap nah kuari di samping eta engke au teh dipilih hiji au li taksib ngabagi kifarat nomor kedua jatuhna hukum make au na li takhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh engke aya anu diistisna sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus ngaji naon teh si kiainya setan geus kos kitu sebab dek aya nu diistisna ieu nu terakhirna mana faman lam yajidu fasiyamu salasati ayyam aya deui kifarat puasa
tapi pak ilam pamalam yajid tak ndek ngaluarkeun itu berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatuhna sebab dek diistisna tuh kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu masa kudu samarangan ngaharam-haramkeun beli bensin ditanya ke ayatna Pak haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih nggak usah tanya ayat yang penting nih apa nih kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih cek di luar naon sih eta bukan sia di luar apa nih ayo ya cenah minggu hareup aing dekat jero ulah istiqomahan di anak bentak kalambon saya malaikatnya asap kadinya ya Allah hukum imalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum mah hese ngabongkar eta kakarak bag-baganna doang bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad ieulah aya usul fikih Syafi'i aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami mentak ngaranna ge Jamul Jawami mentak asal geus bisa Jamul Jawami we gas pokona mah mun teu bener edan ngalantur jana lamun bener geus cenah Jamul Jawami mun teu bener ngalantur lu bisa Jamul Jawami mah ngalantur sebab asa hebat jana teh asa hebat otakna ge beda kadeleuna herang kos bol monyet beda deh ilmu profesor sama lain lalagan mun bener jago kiai eta mun teu benerna sing serikeun ieu hukum sembarangan entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamina tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun ngan antepkeun we lah jangan aja bisa maca jeung bisa nyurahkeun meraktekeunana nu teu pas iya aduh waktu tama jang nyieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab wah gimana nyieun kitab pan ieu mah entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin oh galak qasam al ulama ila salasati aqsam lagun wa munakidatun wa gamusun وما هي اليمين اللغوي فأما اللغو فهي اليمين التي لا يتعلق بحكمات tak kitab tak nangieun ulama tak kos itu tak menang tadi teh tak kabagi heula iya hese teh kieu matak belasan tahun ngaji moal bisa ku mingguan kieu moal bisa ye ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung cek kira waktu kemarin ngaji bau masya Allah mentak anak bapak di pondok ngadapang di pondok 12 tahun 15 tahun eta teh puyeng hayang kawin lain eta ngaji hiburan hukum lah zetik ye ku ese-esena tak nomor kahiji yaminul lagwi teh aya patulah patali hukum artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya ai bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua iya walakin yu'akhidukum bima qatum lakin huluk istidrak teh takibul kalam madah nah berarti nyusul lu tadi nomor kahiji lagu nomor kedua adalah ya yaminul munakidah pasti berbeda sebab asal aya lakin ge ngaistidrak nu tadi nah dina alfiyah ge ba jeung lakin teh lain deui fungsina takibul kalam lamun tadi heueuh ieu henteu mun tadi henteu ieu heueuh kitu teh ieu keur carita babarina we heula nami ngomong jeung urang lembur we lah jeung santri onam temannya nama geus biasa kabula kabale geus biasa temannya nama kos kitu mah wabal kalakin ba'da masubaihi mah kalam akun tibar bain bal teh tuh geus lain deui hukum teh tah oh jaheunya barang di alfiyah teh lain samarangan alfiyah teh matak jelema nu geus bisa alfiyah pokona jamin aya teh jelema ngaji alfiyah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiyah
Masa kuja ada di bawah eta alfiah teh. Ai bisa mente. Ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu. Oh ini alfiahnya. Sok diceklan we cenah kukula tong moal poe. Ngaji mobil teh supir nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua yaminul munakidah. Nah, fahiya lifa'ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh encan. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disubahan punyana. Biaya falahu awalajab falahu tapi sumayah ni sufi yaminihi kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kifarat ye. Fahadihi yajibu fihal kafarah. Kama fassalah al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskan ku Al-Quran. Iya. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Akur jeung eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu nya hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayab alahu sumayah nitu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal mincak deui kampung Cikupa encan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal lincak deui aing ka Cikupa. Eta ira tikuari atau bulan hareup. Teh begitu bulan hareup nyana datang ka itu Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Nah, iya, pengaruh sumpah bahaya we takut itu kudu kifarat, kifarat. Demi Allah, aing mah pokona mah moal dahar-dahar belut teh. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu, sok gaceng. Sia teh kudu dipatali ke daya aing mah. Demi Allah, moal aing. Tah, ai prak di subuhan belut. Di dahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut di dahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu. Eta teh kos anti ka lohri umi. Bayar kifarat teh. Mana teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti ka lohri umi. Nah, eta ge bayar kifarat sarua. Tak omongan-omongan nu kos kitu. Si ade tah eta tah. Dek migawe gitu atawa moal migawe atawa deuk migawe. Nah, ieulah lupas kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, iya wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya si hade kaya kifarat nate. Fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin. Kayak kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gamus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gamus. Qasma yaminul gamus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pake tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta lupa kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus. Bahaya ieu mah. Kos kumaha teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus.
Gagauli wallahi ma fa'altu gaja. Moal migawe kana anu kaula. Padahal mah wa qad fa'alahu. Teu migawe kuda kanu kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang, penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasilet buhar koboka cendol asana tsunami eta. Sidangnya nyana ngomong, Pak, mohon maaf, saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui, padahal nyana korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu musyawarah partai saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya. Bohong. Dengan demikian saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun, kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak, kecuali tolong. Saya tidak melakukan, demi Allah, sumpah bohong. Kita yaminul gomus sakos kitu tah. Padahal nyana ngalakukeun untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luar pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk Allah beureun. Sia ngalakukeun kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebutna yaminul gomus, mementak peningaranan gomus lantaran lianahu yubbasu sahibu dari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodok di sana neraka jahannam. Cak Allah sia ngalakukeun kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama puncak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wai malaikat cokot seren, oyang di neraka, gebruskeun, uleun, bolakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleut, ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kalut. Dikualikan mau kemana lo, Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat Zabania gitu. Mau kemana lu, Mau kemana? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelem. Sing hadeh tah. Masya Allah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi Sahih anna Arabian sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi sit eta lalaki mal kabair ya Rasulullah, dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng al-isyrak billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik dua aya tilu atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summaza naon deui ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng hukukul walidain. Kabair teh nyarekanan indung bapa, nyentak indung bapa.
Gola cek eta Arabi sumamaza ya Rasulullah. Naon deui ya Rasulullah? Gola cek Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabar. Cek manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah? Ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam muslimin huwa fiha karib. Jelema anu ngerau harta hiji jelema, anu nyopet harta jelema, anu maling harta jelema, ngerampas harta jelema, jelema muslim padahal nyana teh bohong, ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul gamus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat, make sumpah. Ieu bakalna ieu lolobana adalah amir, sultan. Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan, tidak saya. Sebagai cara demi Allah, wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ya cerita pemerintah, cerita rakyat. Jelema leungit sendal. Lengit sendal kateng isukna kapang ya jelema make sendal. Ya sendal saja. Waing, moal pati-pati dipake ku aing lamun lain waing. Elah kari-kari. Ulah sok kekituan ternyata teh. Sok kari-kari teh heula sabar heula anak. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji mengaji bae ulah sok maju. Tata level leungit sendal ka aing. Heula nan terus menelelan. Ide gue. Iya akur ieu tah. Ieu na ge toel aing teh setik. Lah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Ayo meulina tuh di warung anu. Pada duit ya. Ulah loba mau. Apa namanya aing? Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap aing. Aya keneh kuetan sina ge ngan bari leungit. Atuh lain aya keneh leungit. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing ya, kieu bae aing we daripada aing ka hakim. Atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun teh aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sandal bae. Kana ku cicili sia. Atuh geus bawa ku sia hari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyara datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gamus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gamus, eta kos kitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan. Aya naon? Kaya deh, budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya aing di apa burung aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka polsek ka polres lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh nu nyandung teh kos kitu sloganan lamun deuk kanu ngora wah inilah istanaku. Waduh lamun deuk kanu kolot inilah polresku. Aing deuk di BS dia kak, no kolot ya. Dia bekos kebocongnya emang menyandungnya gitu. Menurut saya pan no kolot. Iya si lupa ya, sebalik kasih mana? Bisnis tahun yang saha. Atau panding babaturan, pan kamar nyamper ka diri. Ya, terpercaya. Iya itu sih dia terpercaya ka salaki, dia percaya ka saha. Mana bisnis si lupa itu balik. Coba ya mam bisnis naon nih bisnis naon orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh ya ngandung. Aduh. Bisnis naon Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa Kak ulah sok budak bisnis susah. Ini kakak Cikupa pan kakulon, Cikulon laju kawetan. Tapi bisnis isinya. Hah?
pancak kolcak salah kiri kan nyahoan lain siang gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, geus ngomong nge. Ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Kepoconge pokoknya. Ngomong Kak. Ngomong salah. Siksa lagi. Kita tuh aing dia boleh carakan baik ku siapa lain salah ki. Dek kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carakan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kosu kalap komo bebeja paes biasana. Kitu nu nyandung teh bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak, kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Hartina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macam-macam. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah. Henteu kakak mah teu kawin. Saya teh nyalametkeun diri di mata nu kolot. Nyana sumpah. Demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ya gomus. Lumayan nyana yang ngojai di neraka jahanam ya. Nggak ada takut gitu tante, nggak ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mau nanya. Kakak kawin tante.